Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Nabanyol. Tonton yuk. Sehat. Alhamdulillah. Sekali deui akang teu oleh-oleh hapunten beli aya cariosan anu teu marena langkung ti dituna nyinggung kana praosan. Hapunten pisan. Mung sakadar heureuy-heureuy Bandung da kieu pangintennya Kang Iwa. Namanya teh urang teh tos ti ditu ti ngalongok. Tapi alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Bari jeung urang ulah stres teuing lah gitunya. Tah urang neruskeun nu tadi anca nu katuna dina kaayaan kieu teh urang ngadeukeutkeun diri ka Nu Maha Kawasa. Sok deh sarua akang ge sok ibadah gitu kan. tah eta urang teh boh kana eta teh tadi Kang Iwa. Sok Kang Iwa gaduh naon ayeuna ka urang seni ulah ngarakuk teuing alus si berkarya teh. Sok tingkatkeun nya seni. Nya kawin kolaborasi maksudna mah. Ulah elehan apa kene acara eureun. Ulah. Urang teh angguran kudu bener-bener mikir. Gitu. Mikir. Ya. Jadi mabok kuy geus. Nah, gitu. Tah, nyaeta urang teh bener kudu deukeutkeun. Ceuk tadi oge ngeureuyeuh nikreut. Sanajan jeung paripateuh gunung oge meureun bakal aya di sahanapeun muncangan ari di keureueuh mah. Jadi reuneu Tah eta teh adil adil. ti pangeran. Pangeran urang mah adil. Kurang kumaha Allah ka urang. Ari sabab kabeh teh cacah teu menak. Teu abdi, teu Pak RT, teu Pak Lurah, teu Pak RW. Saminya. Sami. Bakal aya balitunganana lamun keng di akhirna. Gitu teh. Mata urang anggeuskeun heula di alam dunya ayeuna tah cara anggeuskeun tadi. Dari hukum di keakhiratan mah beda jeung hukum di dunia karena beda deui. Teu pandang bulu di keakhiratan mah beda jeung hukum nu aya di dunia ceunah. Cenah ari di dunia mah cenah beja tapi bisa dijual beuliikeun teh. Oh tingnya teh apa urang ge. Dari hukum jeung pelaturan di dunia mah memang menang manusia ari sorangan mah. Ngaranna ge menang manusia bisa dipakai ucing-ucingan we nya. Meureun. Komo lamun teu katinggal. Kalakuan urang jahat aya polisi lewat eta meunanya ganjaran anu meureunan. Nu nyopet ditewak ku masyarakat disiksa tah gitu katingali. Omong ke palaur. Eta nu sakahujan teh mah ari sato teh mah kan ngan ukur bilatungan berarti urang mah aya hitungan. Nah, mata teh ayeuna hiji-hiji we geraprak kurang tinggalkeun amal-amal nu hade. Bener tinggalkeun. Ditinggalkeun. bawa cenah jeung ieu. Deukeutan. Bawa. Amal di deuketan ceuk di bawah. Ditinggalkeun di Ai dunia amal bisa mana? kabawa hasilna. Amal keur bawaan ke ka alam Oh, kubro. sekarang apa amal tukang puyuh? Amal urang. Amal urang. Ya kan? Mata kudu cing balenar kitu ayeuna di dieu teh. Ibadah, rajin, ngaos, Udah di bawah. Amal mah kudu ditinggalkeun. Ulang bener mah hape. Gede teh heuh. Trik-trik Eta tadi mata hape. cenah tuh mata koge ulah sok dibabawa. Dibabawa mah hape teh naon ari amal mah lain dibawa cenah nya. Wah. Ditinggalkeun. Tinggalkeun amal mah. Hape. We atuh Ari ngobrol kudu. otak. Ari nyarita kudu otentik jeung datana ngara bisa dipertanggungjawabkeun ku urang. Buru geura ninggalkeun amal ceuk ka di urang. Talin hape lain. Kana HP ai.
Di HP teh dia mah inget wae di sekolah cenah kan. Oh iya. Atuh udah daring wae jadi HP. Lain eta budaknya aya budak lompatan eta ukur daring gitu. Mak, ieu mah dongengnya Oh bener. kelas 2 budak. Mama cenah. Naon jak. Pangeusiatkeun heula eta tugas di ibu guru. Oh paingan atuh. Ayo pek teh, mana teh lupa. Abi rek main layangan heula cenah. Atuh kalau teh teh nyauna naon dari misian-misian kumaha depan nya keluaran SD ge henteu. Neangan tetangga, tetangga anu nuriku tapi pinter. Ieu pangeusiankeun ieu cenah tugas jeung budak eta kebere deungna gitu. Abang geus kebedaannya aduh. Untungnya Oh, bakat bodoh gitu. Bisa jadi liurnya gitu. ya eta Jadi romantika deui wae. Bang aja. romantika mah. Nah, jadi Nya aduh. Anggap pinjaman gitu lah. urang kudu ade-ade di dunia. Ngara jika ieu panaya paribasa urang teh mau paeh ninggalkeun bang, gajah paeh ninggalkeun ading. Gading. Gading. Gading enggak. Tirah jadi ading anu ke kadeng. Gading. Buru-buru amal teh tinggalkeun. Urang teh ngarah manjang ke nepi ka anak incu buyut bawa jang ngawareng. Udeg-udeg ka kaya ciwur. Aduh. Aing jadi naon atuh? Di dalam. Di dituna bakal jadi sajarah. Bakal jadi sajarah model ka para pahlawan tah. Pahlawan urang baheula. Pahlawan urang baheula pan berjuang. Mau berjuang. Apan amanah teh nepi ka ayeuna karasa urang ya. Karasa urang salenya. Pamadena jelema anu aya gunana keur balareapan gitu. Jadi sing aya guna atuh hirup teh. Kudu geus ngarti. Ah eta sabaraha hiji eta cenah cekokan. Kudu geus ngarti. Tah kudu ngerti Kang Iwa. Oke. Urang teh baheula mah pan dibelenggu ku penjajah teh jeung nangna. Dibodokeun cenah. Dibodokeun ku penjajah teu meunang sakola. Informasi ditutupan. Manyari ayeuna informasi media cetak. Di bitung sajabana. Medsos kayak gitu lah. Tek-tek bengek teh ku hanteu. Media elektronik. Duh. Can internet. Oh, Ayeuna mah. Can cingtung. tong. Tak sedang. Lain ayeuna teh. Oh. Ya, eta teknologi teh. Jeung sekali deui ayeuna mah. Bisi wae di antara urang jeung urang beda paham. Omat sambungkeun. Ulah nepi ka dibendengkeun. Benengkeun atuh Kang Ujang naon atuh cenah bisi tengah tuh. Ya, budak mah mah apa dibandingkeun naon. Tapi Di bendeng teh cenah kumaha gitu. Dibanding teh anu di Bisi kadu-kadinya. teh bendeng teh. eta mah beneng. Eta mah penyet tuh. Beneng dipasihakeun. Taroskeun geura langkung anu langsur nu langsung nguning eta kana Oh, Jawa. bahasa. Dah, Dah eta. kayak pilih jantan salah persepsi deh nya. Siapa? Lamun urang mah badi caritakeun dipasihakeun eta teh sarua jeung nembongkeun kabodohan urang jeung kalemahan urang. Tah eta kalemahan diri. Anu akhirna teh Akang aduh ieu batuk we. Keur kaayaan kieu wabah kade cek tadi oge Akang bisi aya nu kalangkungan, aya nu babakelanana seueur, nanaonna seueur. Ilmu nu luhung teh nya kitu. Ku ilmu mah tos tantos deui. Ayeuna ku kieu mah kutuangeun we heula. Kunaon? Longo. Dulu-dulu urang anu aya di sisi di gigirna. Bisi wae urang teh. Hai. Woi. Anggar yeuh. Aduh. Itu aduh. Anas. Sok Biasa kumaha aja deh. kami jakeun nenang cenah reog teh cari cobain reog mana reog. Oh, reog. Oh, kabur kamari repi jua tadi teh. Angkeutkeun deui kana ngara kabudayaan. Gini lah. Reog. Guardi kurang guardinya. Tari segala macam. Angkat sih reog aya boleh segala lah. Calungna. Lang mati mah tadi dia mata ka para sepuh. Lamun aya generasi anu sagala tiasa kitu bina ka hayang teh. Kumaha we carana? Sangkan haneuteun urang keluarga urang rame. Kudu hal-hal positif.
ulah ieu mah sakali-kali wah di daerah itu cenah aya nu ngagubrak. Ari kitu mah pan urang teh ningali enang keur mamawas tadi calung mama takor Mau bisa hungkul, ya kan bisa hungkul, ahli itu. Percaya, enang recok, gitu loh. iwa, sigalanya kasepuhan. Aduh, ayo nama. Ai kang iwa ngenakan ti alit. Alit. Ti alit nu mana? Da loba alit aya alit. Aya alit. Alit Bahena. Nah, Heeh. murang kali saha anak kali. Itu juga menangannya ke seberapa tahun? SD alit fase perkembangan tubuh usianya. Upami tiasa Terus mah. nami alit Kang Ujang. Upami tiasa mah di sekolah teh kada aya mah dia kena musik segalanya. SD. Oh iya teh di SD pamasihan. Iya kenapa pamasihan SD gitu. Nah, oh benar. Alhamdulillahnya ya generasi. Rek saha-saha ge anger we pokona mah pibana riksa. Warisan di kaluhur teh di kaluhurnya Jadi eta teh aya sabanda sariksa. Bisa. Banda urang apa? Berarti lamun teu kurang-kurang usaha deui deui nya. Gitu. Sas, abdi ge sarua turunan ieu teh. untuk orang sama Clara. Sanes turunan bobogohan kan. Seni. Pek wae. Bobogohan ulah carekan ulah carekan ulah geureuhan urang mah. Kudu berehan, kudu aya hirup mangarah loba dulur. Jeung tibatan urang Nya. paceng kadan wae mah nya. Aya yang iwang masih keneh. Bala kesentengnya. Seni nalu. Dina senena. Ah Jadi Teras. mesot kenangan teh nya. Jadi tapi ulah poho kana ibadah. Ulah kapan ngenangan beradat cicing terus yang kene. jasmani jeung rohani teh. Jasmani, jas hujan yang Jas hujan. rohani, apa rohani? Tukang ceng. Tukang Tukang ceng. tukang ceng. Ibu benten deui rohanina tukang dang cenah. Bae urang Maksudna sing saimbang antara guyon we nya daripada urang ngomongkeun batur. Mending oge urang mau matahan ka kenang we gitu lah. Kade geus loba harta mah orangnya peupeujeuh. Tah, Eta nu dilakeun teh. amin Harta, bana segala rupa. tah. Ngan mangkade tah harta anu di dahar bakal jadi naon kotorannya tadi itu cekarangan. nya setelahnya diproses dari sekian kayak pelajaran IPA-nya. Tah, sesana teh eta kelakuan urang sesana teh Gitu. bakal Kotoranana teh gitu. Kena harta kemananya. anu dituna dikumpulkeun teh jadi tadi teh Sesana. kan bakal di dahar teh biasa jadi kotoran. Sesana teh eta nya eta kelakuan urang. Nah eta teh barang teh menang kumaha Di daharnya. Di dahar teh. Anu dituna bakal jadi Memang warisan. diuapkeun mah ka dieu. Ngan teh nyalurna teh lain deui. Nah, itu. Halus. Reco. Anu dituna recok. Tah anu dituna. Anu dituna segala rupa cek bakal naon. Meureun jadi warisan. Ya. Tah eta kade dina warisanna lamun teu bisana urang ngabagi karena bakal jadi rebut. Bahaya rebutan. Rebutan. Jadi nyawa Jadi bagian pemilihan. Gitu. Orang teangan anu bakal pika akhirateun tina anu tadi harta-harta. Ulah dipika jadi kotoran, jadi warisan, jadi rebutan. Nah, Aya sedekah na harta nu disedekahkeun insyaallah bakal. pasti ke Eta bakal langgeng di ka akhiratan. Insyaallah Amin. bakal langgeng di ka akhiratan. Terus Nah, gitu kenangnya ayeuna urang sanes ke sono. Insyaallah dina waktos anu sami urang patepan deui. Wilujeng kasadayana ka nagara Republik Indonesia anu ngarayakeun dina pangeling-elingna 17 Agustus anu ka Juga 70 genep merdeka.